beda jeung wudu. Wudu mah wudu, terus bae urang boga wudu bae bagus. Luar biasa. Eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah. Lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka kitu mah. Carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang, nu macak carang, tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus. Nyawa bobos ya. Hitut. Hitut. Nu macak hitut bae naon? Pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu. Kemudian ditambah ku endog kurang asak. Kadang-kadang mantang, tempe, eta kapan bibit hitut. Eta teh bibit hitut teh kos kitu tah. Jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajen kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah alam bimuradi wa in kuntum mardalan lamun ana siraka baiku pirang-pirang kanggring awala saparin atawa ingat tasalumaku ay musafirin tegese kang lumaku kabe oja ahadu minkum atawa tegazapang suji kang tetazaking siraka be minal ghaib saking ghaib ay ahada tegese gaya hadas ya ahad awla mastumun nisa atawa ngagepok siraka be ing pirang-pirang wadon Sebab kami itu fi ayatin nisa istingin apa umpamanya lapad lamas tuming dalam ayat surat nisa falam tajidu maka orang nemu surat kabemaan ing banyu ba'da talabi ing dalam sausana nyuprihim ma'an patayamamu maka pada tayamum sira kabeh sidu sa'idan tayyibat tegese najah sira kabeh ing lebu kang suci turabam tahiran tegese lebu kang suci famsahu maka pada ngarusap sira kabeh biwujuhikum kalawan pirang wajah sira kabeh wa aydikum lan pirang-pirang tangan sira kabeh ma'al mirfaqaini sumertana sikutroro minhu saking sa'idan thayyiba bidarbataini kalawan rong pukulan wal balil yasatlan tiba ikut tumaidakeun kada ilsa bayanatis sunnatulan martalakeun sunanal murada satuhune kang karepakeun iku ambabul udwaini isti'abul udwaini bil masih yurambahi pa anggota rolo kalawan Musa mayuridullahu orang harapakan sapa Allah liya jara deponen tak ada akan ya Allah alaikum ing atas siraka min kharajin saking rupak baikin tegese rupak bima fardha alaikum kalawan barang kang mardukeun ya Allah ing atas siraka minal wudu'i wal ghusli wa tayammum saking wudu lan adus lan tayammum wala yuridu lan tetep ing harapakan ya Allah yutahhirakum darapun nyata nyucikeun ya Allah kum israka minal ahdathi wa dzunub saking pirang-pirang hadas lan pirang-pirang dosa. Wal yutimma ni'matahu 'alaikum lan darapun nyata nyampurnakeun ya Allah ing nikmat Allah ing atas siraka bil Islam kalan Islam bibayani syara'i din kalan martalakeun pirang-pirang syariat agama la'allakum tashkurun manawa siraka be iku syukuran siraka be ni'matahu ing nikmat Allah ni'matahu ing nikmat Allah. Hiji ayat tapi nyaritakeun tilu hukum
hiji hukum wudu beres. 2 hukum mandi junub beres. Katilu rek nyaritakeun tayam. Wallahu a'lamu bimuradihi wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garri. Jawabna satayammamu sa'idan thayyiba. Sok tayamum make lebu anu suci. Lebu teh bahasa kolot baheula, bahasa urang nama taneuh anu alus lir kos lebu. Sebab bahasa lebu di urang mah lebu teh adalah lebu hau. Bahasa lebu hau tah ieu mah lain malah teu cam make lebu hau mah. Make taneuh nu geus dialuskeun dilemeskeun nu sarupa jeung lebu hau dina pada lemesna. Jadi make taneuh sing hade. Bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an ieu umum. Wa in kuntum mardo lamun araya maraneh kabeh eta mardo garing teu dicaritakeun tahapan-tahapan geringna. Apakah ieu teh nyeri mata? Gering teh apakah nyeri ceuli? Apakah gering teh gering panas? Apakah gering teh ieu teh gering teh kitu darah tinggi atau gering teh gering teu dicaritakeun wa in kuntum mardo mun maneh gering tayamum ulah make cai sakitu bae pokona mah mantak loba nu ngagunakeun asal boyang hulu saeutik tayamum nyeri ceuli cenah kula gering kene kan nyeri ceuli ge atuh ieu rada nyeri ceuli bung make cai tayamum buguri rada nyeri mata cenah zeutik tayamum bae tambah nyeri sia ka jeung kumaha ge tayamum aduh cenah ieu rada pargel naon nu pegel ieu tak enggeongan zeutik tayamum bae gering kene kan pegel ge atuh pegel ge gering kene tah ieu umum ieu bahasa wa in kuntum mardo saha bae maneh gering mun andai kata marane gering heup deuk salat na ieu wayahna tayamum tetakan bahasa teh lamun nilik zahir makan sakitu doang teu kabongkar saku potongan tukang ngridit mah teu kabongkar bejakeun ka Muhammadiyah coba tah neuleuh zahirna mah kos kitu tamin pamin ieu tah kos kieu tah zahirna mah tah saya Muhammadiyah coba pangamukakeun apakah gering setiap gering pan ieu mah teu dicaritakeun gering nu mana ieu teh pokona mah mun maneh gering saha bae di mana bae tayamum pan teu etis sakadar ieu hulu saeutik bae mah hajo tayamum teu bagus mantap cek Imam Jalal maradon yadurruhul ma gering anu ngabahayakeun mun make cai. Jadi geringna mun make cai bahaya kok bisa gitu sih? Pan tadi geus ieu teh kan nyaritakeun wudu. Nyaritakeun wudu teh make cai. Kuari geus teu bisa make cai kitu. Geus teu bisa make cai lantaran gering. Berarti geringna teh nu geus teu nu bahaya make cai. Teu bisa make cai kakarak tayamum. Talamun teu diadukeun ka ditu bakalna ka umumanna tersae. Di awalnya wa in idza kumtum ila sholati di mana maneh rek ngarepkeun ngalaksanakeun salat pagsilu wujuhakum wudu tadi kuari mah teu bisa make cai lantaran gering wa in kuntum margo mun maneh gering fatayammamu tayamu geus geringna gering nu teu bisa make cai ulah nurutan paham nu anyar kuari pokoknya asal gering we tayamum gering nama ge sapira nyeri kutil doang tayamum jadi gering eta ge sarua bae salesna saeutik nah tayamum ulah kitu ieu mah gering anu bahaya mun make cai tah eta kakarak make lebu tayamum ngaranna
luka di dia ye tek misalnya tabrakan atau borok di dia perban kan otomatis. Cek dokter ini jangan kena air ya sekitar 15 hari ya. Eta kan keputusan dokter teu meunang kena cai lantaran dokter nyahoeun mun kena cai angel kacageut. Angel kacager, guys, berarti dia diperban, tidak anggota wudu, anggota tayamum malah mah, anggota tayamum. Tapi diperban tak ieu teh ya, make lebu tayamum. Make lebu teh nu ieu na doang, ieu mah jag-jag, wudu, berarti urang wudu heula. Salat wudu biasa bae, wudu ka dieu. Kalau mah ieu biasa wudu heula ka dieu, ka dieu wudu. Tah, kalau mah ieu kan can ka wudu aja, kalau mah borok. Kalau borok, perban can kawuduan. Nah ieu tayamum heula di jero wudu tayamum. Sehingga ada lain geus beres wudu kakar tayamum lain, di jero wudu tayamum. Nah ieu beres, make lap heula tayamum heula. Oke. Dicaritakeun fatayamum su'idan thayyiba. Tayamum, nayamuman ieu. Beres ieu, beres tayamum. Karena cai deui ka dieu. Biasa, geus ka dituna beres, teu kudu iadah, teu kudu qada, teu kudu nanaon. Atuh. Heuh, pelbah ieu tayamum teh pelbah ieu. Urang tengah-tengah wudu pas ieu beres, tayamuman ieu kuari ieu, tayamuman ieu. Jadi ulah waka ka dieu. Langsung tayamum beres, karak wudu deui, terus ke. Tuh kitu. Lamun geus kagoler we kieu, ieu mah ngagoler bae di rumah sakit. Tapi ai jeruk mah beuki. Artinya osok kene asup kene ngobrol biasa, kan ngagoler we. Tah ieu banyak kita naon ieu panas, gak boleh kena air, cek dokter ini mah. Tunggus pokona mah teu meunang kena cai bae penyakit naon ge di rumah sakit mah hese jadi impus. Nah, ieu kumaha urang menjagjag biasa tayamum. Tayamum biasa we tayamum. Kayak bakal dicaritakeun ieu cara tayamumna. Ieu mah kan kudu tayamum bae lah. Lah. Mum ka dieu. Ras, ieu. Salat bae. Allahu akbar. Jadi cenah pikir aya tu salat teh geja atuh teu bisa nang. Salat di rumah sakit ieu. Asana, wah di rumah sakit nu salat. Di rumah sakit nyiblat mah bisa nyiblat ke biasa we Allah suku gua rada saya tiga dia Allahu akbar subhana rabbiyal azim sami Allah sujud gua bisa udah Allahu akbar sia ada kaliru sujud jeung ruku anu bagus mah make kenek Abah di sholat ya ke anakna. Guys, sia ngabejaan ka abah mah. Abah nangis kieu bae ka koler. Bah, takbir bah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim takbir. Teh abah teh supaya nurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak tan mantak kudu mondok ke ulah sakola bae tah, kudu kos itu tah tolol. Yang nalkinan abah tah. Di mana keluaran FM anu becus kos itu mal bisa. Mondok cak aja mondok goblok. Tah, mondok papan bisa. Atau kuari ngaji sarua bae iki mondok kene. 2 jam tapi mondoknya. Iya beneran ieu mah, kiai jeung santri atuh geus nyararama aja. Enggeus ngaji. Ngan embungnya lagi praktek mah. Ngaji mah. Anak, ya bisa nalkinan abah. Bisa bah, jawab anak kula mah mondok. Nalkinan abah. Mangga minahin kan, nyetel kan. Coba lamun ka mana eta si Jayat aya. Ya. Apa ada soal tentang nalkinan? Naon dah talkin? Insyaallah. Woi, aipan sia dokter Andes, Pak. Dokter Andes tinggal dokter Andes satu abad. Ya kula mah teu bisa nalkin. Boro-boro nalkin kula geus salat. Allah. Eta pan rugi jasa beak sawah sabaraha hektar. Beak sabaraha hektar eta yang jadi dokter Andes teu bisa nalkinan abah etan rugi amat eta kolot. 5 hektar bea jang neangan akademik tapi ternyata abah muriang bisa nalkinan
Tapi ieu mah tah nu teu beak sabucu-bucu acan digerokeun ka dieu abah ieu pangnalkinan kan. Siapa? Ada teu beak sabucu-bucu acan. Aya, Pak. Yes, bulan nulkinan. Anu ngolon, Bang, ngolon. Guys, tayamum nantos, Bang. Entos. Mun can ku kula ditayamumkeun. Tuh, pan nyahoan. Mantep jasa eta. Nyaho sah nyahoan teu naon, pokona mantep bae heula. Aduh. Hartina aya nu teu ngasahkeun ditayamuman ku batur. Aya. Di mana nyokotna? Iza kuntum ila sholati. Kadieuna wa in kuntum marbo fatayammamu kitab da kasaha. Jaed. Mun anjeun gering jaed atuh anjeun teh kudu tayamum. Pan syarat jeung jawab teh kudu akur. Manya mun anjeun gering jaed Umar tayamum sia kan nita ka jaed nu gering lah jaed anu tayamum Umar tah eta bahasa mun diusul pikikeun rame moal mah hisab bulan 2 jam ge geus kekelitrikan beuteung komo eta bahasa Al-Qur'an diusul pikihan wah arang ngabongkar kos kitu teh. Wa in kuntum mun anjeun teh mardo gering jaed misalna patayammamu atuh anjeun jaed tayamum. Jadi tobrak ka jaed teu meunang ku ari nu tayamumna ki Umar gan nu geringna ge ki jaed. Ku ari kumaha lamun nu geringna ki jaed ditayamumana ku ki Umar diistilafkeun sebab tetep kitab ka ki jaed. Kudu ki jaed bae nu ngalaksanakeun. Bab tayamum mah bab tayamum kudu sorangan beda jeung wudu. Lamun wudu mah diwuduan teu nanaon lantaran ai wudu mah asli tah mah. Abah pangwuduankeun. Mangga. Wah, ya geus diwuduan ku anakna biasa. Niat bah. Kalau ini diwuduan ku anakna jadi. Ku anakna ku incuna ku tetangga jadi. Asal ulah ku bebenena wae. Batal. Beres dudu jadi. Tapi perbah tayamum mah diistilahkeun mun ku batur. Tapi nu mutamad tetap masih kene meunang. Tah, sebab naon? Sebab aya alternatif ka ditu da geus teu kudu tayamum ieu mah salat dah, salat li hurmatil waqti geus bisa tayamum acara berarti ka sebahub karana. Geus bae salat li hurmatil waqti. Abah mah nu salat sorangan bae, salat li hurmatil waqti. Allahu akbar asal ngadenge azan, Allahu akbar salat. Ngaranna ngahormat ngang kana qada. Tadi mah cerita Abah talkinan di sholat ya. Mangga Abah, ayo gerak. Tuh, langsung. Sok. Anakna anu ngomong di dia di si gigir ya. Takbir bah. Allahu akbar. Abah nak kieu. Nyetel ge abahna ge mondok. Bismillahirrahmanirrahim. Anakna anu ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Anak tah di sisi. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Kan urutan panjangna teh ngaran ditalkinan teh dibejaan lah bahasa ketos nama dibejaan. talkin biasa nu paeh meureun. Ayeuna wae magdubi. Hese aing mah ngomong jeung kurang lembur kos ieu hese. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Ulah baca surat. Jelema gering suratan. Udah baca surat tuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbika. Kabahna paeh di dieu aing ngacana ieu. Ulah make surat gitu kudu. Kudu ieu nu parduna ge nu anu parduna ieu. Dicoceng teu tayangan teu naon kitu ngaranna teu wudu acan. Geus teu kudu make surat, nya ada talqin teh takon kitu. Ieu baru rukunna bae. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ruku bah ieu. Allahu akbar. Allah. Intinya mah meunang ngomong ruku ge jangan mah teu salat ieu. Asal abahna bae ulah ki, oh kuari ruku ya, atuh bah. Kagak sarua jeung ada tikus. Kayaknya gua gak omon. Tuh, sarwana tama kos gitu. Nah, ieu talkin teh kos kitu nyetel. Bapana, ustaz, santri, anakna nyantri bakal nyetel. Terus. Itidal, sami Allahu liman hamidah, sami Allah. Ngabejaan beusi salah dong kan keliru. Gering mah. Allahu akbar sujud dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar rabbighfirli
warhamni biasa terus datang kang. Assalamualaikum warahmatullahi beres. Angis, masya Allah, nikmat. Asal teu 1000 hiji. Teu 1000 hiji kajian kumaha ge. Teu bae. Eta hese kos kitu deui salila aya akal kene mah wajib urang salat. Tuh. Wa in kuntum marbo lamun maneh gering marodon yadurul ma mun make cai bahaya teh i angel kacager wa imma gering nu mantak ngabahayakeun teh bakal cilaka ka dituna leuwih parah. Aya anu angel kacager kitu bae, aya nu leuwih parah mun make cai. Tahu-tahu make cai kok kitu teh. Ulah make cai. Jadi berarti mun make cai angel kacager kitu bae, ngaganggayeun disebutna teh. Atau mun make cai leuwih parah. Eta ulah make cai, tayamum berarti tayamum. Ieu patayammu sa'idan thayyiban. Hiji. Kedua awala safarin atawa anjeun teh aya dina keur beberangkatan wa in kuntum ala safarin mun maneh kaayaan keur beberangkatan nyaba ai prakadieuna falam tajidu ma anjeun terek salat teu manggih cai fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum. Urang berangkat ke mana ku ari ka Pandeglang. Ari encan waktu salat mah tayamum mah teu meunang ieu. Ke geus asup waktu ka karah. Beda jeung wudu. Wudu mah wudu, terus bae urang boga wudu bae bagus. Luar biasa. Eta teh termasuk kana wiridan waliin min auliyaillah. Lamun aya jelema geus dawamul wudu wali bae geus ka situ mah. Carang nu bisa jelema dawamul wudu teh carang, nu mancak carang, tidak bisa mempertahankan wudu karena bobos terus. Nyawa bobos ya. Hitut. Hitut. Nu mancak hitut bae naon? Pan barang daharna tadi bae isuk-isuk teh kapan wudu. Kemudian ditambah ku endog kurang asak. Kadang-kadang mantang, tempe, eta kapan bibit hitut. Eta bibit itu tetep begitu tah. Jadi urang bae bisa mempertahankeun moal kajian kumaha ge lantaran atuh mendesak keadaanna darurat. Darurat. Sabab bibit itu teh diayakeun ku urang di dieu. Tah anu bisa mempertahankan hitut sote. Daharna api. Ieu naon ieu dari. Endog. Bung. Kecuali bebereumna doang. Atuh buku eta dan lain sebagainya. Nah, eta kagarak bisa mempertahankan. Atuh ieu mah cabrek aya naon di dahar, aya naon di dahar. Moal bisa mempertahankan. Ngan teu naon andai kata teu bisa mempertahankan wudu teu bisa. Kuat teh cuma 1 jam. Itu wudu deui. Wudu deui, itu teh wudu deui. Kajen teh keur naik mobil urang keur 120. Bebeja ka supir. Ada apa? Batal. Aduh, supir. Kok krem amat ya? Batal ya. Jangan cai. Cai wudu. Eta hebat wali teh kos kitu. Udah berangkat deh. Set 120. Stop. Batal deui. Cak supir. Aing mah aya eureun wudu kitu mah di restoran mantap. Di restoran ieu wudu batal henteu. Aing sial boga bos cak supir. Ku goreng-goreng teh nasib aing. Boga bos aing di restoran teu batal tah wudu. Aing di tengah jalan. Tah wa in kuntum mun maraneh ala safarin. Aya dina perjalanan nyaba maksudna ti dieu ka Pandeglang. Idza kuntum ila shalat maneh rek arepkeun salat kabeneran aya dina perjalanan. Nah, jangan cai. Barang ka masjid, eueuh cai ka mushola, eueuh cai nanyakeun ka masyarakat di dinya. Oh, di dieu mah geus aya saminggu mah eueuh cai. Di dieu kumaha teh? Eueuh bae eueuh cai, aya ge setik-setik jang minum doang. Aya teh mandi junub kami ge tayamum. Oh, eueuh cai burung di dieu. Aya ge tayamum fatayammamu sa'idan thayyiban.
Tuh aya atur datar kok kitu engke diaturna di fikih ieu Qur'anna tang ngabongkar datang ka jadi fikih ijma' ngaranna lain pagawean urang pagawean mujtahid Imam Syafi'i Imam Hambali Imam dan selanjutnya tetekos kita ieu saparna tapan umum wa in kuntum ala safarin mun maneh teh aya dina keur perjalanan keur nyaba musafirina keur dina nyabaan kapan ai musafir mah aya deukeut aya jauh di Cilongo ka Picung ge eta teh geus sapar keneh bae urang datang ka Picung dur waktu salat azan dikumandangkeun neangan cai di Picung teh eta patayammamu so ieu keur carita ka umumanana ieu datang ka mana ieu saparna ieu au ala saparin teh make koin mana ieu teh umum sakumaha tadi mah mardo nah ieu anu nerepkeun di kaidan saparna sapar tawil ieu adalah ulama mentak nah ieu pagawean ulama kos kitu beunang ti mana didukung ku hadis nu mana didukung deui ku keterangan nu mana ieu panjang carita ieu mah keur carita ka umumanana au ala safarin falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyib aw jaa ahadum minkum minal ghaib atawa maneh datang aw jaa ahadun atawa datang salah sahiji di antara maraneh kabeh minal ghaib tina ghaib ai ghaib mah tadina mahalul ghaib tempat wc teh ghaib garana tapi nu dimaksud di dieu mah dasa boga hadas berarti ieu teh bahasa kinayah teh maksudna jaa ahadum minal ghaib teh nyana ngaluarkeun kotor baik di hareup maupun di tukang boga hadas leutik teh kurang taski batal wudu berarti ki teh missing batal wudu berarti ku sebab missing lantaran di dieuna neangan cai cai falam tajidu ma'an gape fatayammamu sa'idan thayyiba batal berarti tah jelema ngising batal wudu mun teh mah aya cai wudu deuk salat teh ngisang heula wudu boga hadas berarti mun deuk salat ngisang heula karat wudu mun cai fatayammamu sa'idan thayyib aula mastumun nisaa atawa maneh ngusap ka pamajikan anta jeung awewe anu lain mahram ta eta teh falam tajidu ma'an teu manggih cai idza kumtum ila sholati maneh deuk salat geus asup berarti waktu salat ta eta teh idza kumtum teh deuk salat di mana deuk salat geus asup waktu salat ta eta pan perbedaan jeung tadi dina wudu ai wudu mah memek asup waktu salat ge wudu teh heula masalah idza kumtum ila sholati maneh rek salat nama engke jam 12 leuwih tapi wudu nanti kuari sah bae wudu kuari pakai salat zuhur masalah wudu mah tapi lamun urang kuari tayamum persiapan jam salat zuhur teu sah meunang nyokota ti ayat-ayat eta keneh idza kuntum ila sholati di mana maneh rek ngalaksanakeun salat berarti lamun deuk salat mah geus asup waktu salat sebab deuk ngalaksanakeun salat moal aya salat dilaksanakeun lain di luar lain di jero waktu berarti ieu teh geus asup waktu salat geus asup waktu salat neangan cai cai lantaran boga hadas mantes antol jeung awewe mantes antel jeung lain mahram jeung pamajikan lah misalna aula mastumun bisa di dieu teh bahasana bahasa nisa mah panjama ai jama mah min syagil umum berarti jeung awewe termasuk pamajikan urang nu lain muhrim pamajikan urang nu mantak urang dikawin ge lain mahram berarti batal urang jeung pamajikan cak Muhammadiyah mah teu batal cak Muhammadiyah mah antar urang jeung awewe teu batal teu salah asal ngamazhab. Tapi lamun mazhabna tetap Syafi'i batal. Lamun mazhabna Hanafi teu batal sebab mazhab Hanafi mah ngamaknaan lamastum teh di mana jamaktum.
Mentek wa in kuntum jama'tum an-nisa mun mana maraneh mantas happy. Jeung pamajikan mantas jima jeung pamajikan kemudian rek salat neangan cai eueuh cai na ila fatayammamu sa'idan thayyiba tayammum. Jadi Imam Hanafi ngamanaan lamastum teh jama'tum. Kecek Imam Hanafi mah kulantaran jamatun jima antol mah jeung pamajikan teu batal. Antol mah jeung awewe lain murim teu batal. Sebab lamastumna di mana jamatun mun jima jeung pamajikan batal wuduna. Ai sakadang antol mah teu batal. Imam Hanafi mah tak kurang sok ditaklidan ari ka Mekah. Lantaran di ditu teh loba urang Pakistan, loba urang India nya nama kadina katempo. Urang keur toab antol deres jeung urang Pakistan jeung urang Libanon mah ai eta jeung urang negro. Nya hideung nya batal. Urang takroni, urang Habsah eta teh bae batal. Dek bagus itu jore batal bae. Kadang-kadang lah ai ieu mah naon kadang-kadang leungeun mah bisa dipertahankeun ku urang makruh ge kieu padahal makruh toab urang kieu makruh teh beunang. Sebab eta mah kitu masih dakep sebab ai toab pan ulah didakep kudu biasa bae kieu. Tapi orang mempertahankan wudu na kieu bae diasupkeun ku urang kana ihram ka dieu bisa bae geus lah tapi pan suku urang mah kikian nyana mah pan waduh teu kumaha kabadungkul pan brak atuh urang ngahindar nyana teu ngahindar atuh batal deui bae pan ye hararese amat hese kajen kuku mah ge salamet 2 puteran ka 3 puteran antel salamet 4 puteran ka 5 puteran salamet ka genep nganggeun 7 antel pan tinggal hak-hakanana doang hak sial budak batalkeun aing ye cek Allah teh tuh ku hese-hese teuing Hanafi pake taklid atuh tuh lantaran cek mazhab Hanafi mah anjeun awewe teh teu batal nya mah saya urang taklid Gusti abdi bade toab taklid ka mazhab Hanafi nu teu ngabatalkeun wudu yen lalaki antal jeung awewe beres toab. Oh, geus urang hantel atuh. Kuntu batal-batalna aya orang Pakistan toel. Cek pamajikan, "Euy, mutual toel." Teu batal. Teu batal tuh bobogohan gitu mah. Eta mah bobogohan mah lain masalah, mata tah urusanna. Ai mah teu batal. Tungtung mah keur toel ribut bae jeung pamajikan. Ka eta kos kitu tah, nya. Mak mazhab Hanafi mah lamastum teh di mana jamatum. Tanya urang. Hanafi kok berani sih lamastum di mana jamatum? Oh Gusti Allah teh maha sopan santun. Lantaran Gusti Allah mah teu ngabahasakeun kana nu jore dibahasakeun ku nu jore. Teu. Nu sok kabahasakeun jore mah urang Rawakidang. Teu jore mah. Dia ewe dia emang dari bawah. Eta pan beuh kadenge ku urang Cilongok mah nu lemes atuh pan buringkak bulu. Ya Allah ya Rabbi ya, dia tadi ajak emang kapan urang mah ngomong ewe teh ya Allah maksudnya cewek nya teh ngan geus biasa bahasa itu ewe tah eta teh bahasa goreng lain keur nyaritakeun jore ieu mah keur carita bebeneran ini milu dibuat dewe lurah teu jero-jero acan teu kira-kira eta bahasa mal kaartian urang Bandung mah naon teh teh itu maksudnya milu dibuat di pamajikan lurah teu jero sawahna milu dibuat di ewe lurah teu jero pan eta waduh Asia milu dibuat aja di ewe lurah kumaha teh di pamajikan lurah jadi berarti pamajikan lurah ngajak dibuat tah sawahna aja teu jero DF mun cara urang mah atuh bahasa kitu tah mah. Tapi eta kunyana mah tuku bahasa itu bagus bae. Allah mah mun ngabahasakeun jima teh wati sopan. Maka kinayah jima. Eta bahasa-bahasa Gusti Allah. Jadi sopan. Geus bahasa lamastum teh dijimakeun lantaran sopan na Gusti Allah. Lamastum teh bimana jamatum geus kinayah atup dah lamastum bimana jamatum. Kitu cek mazhab Hanafi. Lantaran beberapa hadis diceritakeun annan nabiyya jama'a, annan nabiyya lamasa, annan nabiyya loba hadis nu nyaritakeun Kangjeng Nabi jima make bahasa langsung. Kinayah berarti kitu cek mazhab Hanafi.
Oh, ai anjeun Syafi'i bisa lamasum eta bisa makekeun lamasum henteu make jima kunaon? Cek Imam Syafi'i, bahasa teh aya bahasa hakikat, aya bahasa majaz. Selama bahasa bisa dipakekeun hakikat, teu naon make majaz. Majaz atuh mah hese-hese. Geus lamasum teh hakikatna teh eta adalah ngusak atuh ngusak teh geus naon make ngahesekeun urang bojol. Urang cikupa nu teu ngaji lamasum di mana jamasum pan eta teh kudu ngabahasakeun kinaya atawa majaz. Riwos aing mah salila make bahasa hakikat bisa, hakikat mah ulah make majaz-majazan. Di bener kabeh ja. Hanafi ja bener. Mazhab Syafi'i bener. Nu teu bener mah Muhammadiyah. Nu teu ngamazhab atuh aing nya turut mah aing nurut ka Hanafi, no problem. Nurut ka Imam Syafi'i mangga ieu mah ngamazhab henteu ijtihad teu becus tapi sosolonongan teu puguh. Tah eta hese kos kitu. Tah aing ngamazhab teh mantak daun sadar diri aya mazhab padahibul arba pek deuk ka mamana oge. Asal make mazhab sebab deuk ijtihad deui ulah-ulah ku bangsa kiai nu baheula ka dieu kuari keterukeun ilmu sia ngadu jeung aing. Sia datang aing lupa. Muhammadiyah teh. Ieu bahasakeun wa in kuntum mardo bae moal becuseun ka jeung kumaha ge lah. Moal ieu ukuran mardona datang ka mana? Ai urang mah pan Syafi'i maradon yadurruhul mata eta menang mazhab Syafi'i. Tak kulantaran jangan mah misalnya teu make ulama, gering mana ieu? Ceknya gering yang membahayakan kalau pakai air. Dari mana kamu? Ayo, dari mana? Bisa, bener lu. Selamat lu, gak bisa gue tempeleng lu. Ayo, dari mana lo? Marodonnya mardon, maron mana? Yang membahayakan pakai air, itu kata siapa? Paneta nu ngabahasakeun gitu teh ulama. Menang nyurtil tidauhan Kangjeng Nabi. Loba geus hadis teh caritakeun. Eta pan ulama. Atuh mah teu percaya ka ulama. Atuh asakna bae geus. Menang Imam Syafi'i marodon, ya turruhul ma. Geus ngeunah. Berarti kakarak nyeri ceuli-ceuli mah teu menang tayamum atuh. Si ade beusi di lembur, sia kurang tayamum nyeri ceuli. Ambo bodak. Emang bahaya mau make cai. Henteu sih malah masuk di caian. Atuh. Tayamum teh tolong eta mah. Cai lah masuk make hakikat bae cek Imam Syafi'i teh. Sebab mesti kena bisa make hakikat teu meunang ngagunakeun majaz. Nah ieu lah maksud Nabi mana hakikat. Geus kamu dihakikatkeun lamsu teh adalah ngusap. Antel di mana aranjeun antel jeung awewe baik eta pamajikan maupun dengan berarti batal wuduna ana deuk salat lantaran batal wudu mun maneh teu meungi cai fa illam tajidu ma'an falam tajidu ma'an maneh teu meungi cai fatayammamu sa'idan thayyiban tayam instruksina fatayammamu sa'idan thayyiban mazhab Syafi'i maturaban tahira lebu tina taneuh maksudna taneuh anu geus lebu nu suci. Tapi lamun luar mazhab Syafi'i mah kaya ning mazhab Hanafi nu bisa dipakekeun kana tayamum teh bahasana moongan Gusti Allah make bahasana gitu sa'idan thayyiba. Lamun memang bener-bener ieu sa'idan di mana turab pasti Gusti Allah ngabahasakeun cek Imam Hanafi ieu fatayammamu turaban tahira turaban thayyiba. Tapi Allah ngabahasakeun make bahasa fatayammamu sa'idan. Geus sa'id mah dinya teh di mana suud teh hartina anu bisa digunakeun kaya ning atuh kapur ge eta termasuk kana sa'id di mana sa'id kapur sok pake nyanyi mah teh. Eta bisa pakai tayamum cek Imam Hanafi mah. Termasuk kana cadas digali ku urang dihandap. Kemudian aya cadas wadas beusi cek cadas ke kampung cadas deui ka ditu. Wadas aing ka cadas teh ka ditu dengan tayamum. Wadas di urang mah eta teh dilemeskeun bisa. Termasuk kana batu-batu dilemeskeun bisa pakai tayamum lantaran bahasana ge adalah sa'idan thayyiban nu penting suci. Eta teh Imam Hanafi mah luar biasa. Aduh,
bisa. Wadas, bisa. Kapur, bisa. Batu, bisa. Batu kali. Teteh dibebek-bebek dilebeskan. Pakai tayamum, silakan. Sebab Gusti Allah ngabahasakeun anak, make bahasa sa'idan thayyiba. Cek Imam Syafi'i teu bisa. Tetap sa'idan bimana turab. Di mana Imam Syafi'i nyandakna? Lantaran Kangjeng Nabi begitu Kangjeng Nabi rek salat, wih ti pangperangan, cak geus rek salat, cak Kangjeng Nabi, kadi coba wadah cai, neangan wadah cai eueuh. Coba wadah cai aya tapi eueuh cai. Coba ka belah ditu, teu aya. Coba ka belah ditu, teu aya. Saya langsung Kangjeng Nabi tayamum. Set kana taneuh. Langsung beres. Set. Hakada. Kieulah tayamum. Salat Allahu Akbar. Nu kasaksian ku sahabat adalah taneuh nu ku Kangjeng Nabi pake tayamum. Berarti ieu bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an fatayammamu sa'idan ieu dijelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi. Bari dipigawe ku Kangjeng Nabi migawe tayamum make taneuh atuh sa'idan di dinya teh. Taneuh cek Imam Syafi'i geus ulah hese-hese. Tuh gitu. Oh, engke tenang heula. Tenang heula tadi geus dicaritakeun boga hadas tayamum. Kemudian atuh hadas gede tayamum, hadas leutik tayamum. Mantap kieu tadi lamun imadzhab Hanafi, lamas tungun misal maneh teh ngaji mah pamajikan hadas gede berarti atuh patayamamu, tayamum hadas gede mandi berarti. Gaganti mandi tayamum mah kitu keneh bae teu kudu gugulingan. Kudu gugulingan, tawa neangan saember berul. Numantak ieu ta, fatayammamu sa'idan thayyiba. Cara tayamumna, famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Usaplah kumane wajah marana kabeh wa aydikum jeung leungeun. Berarti dina tayamum beda jeung wudu. Ai wudu mah tadi pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mirfaqain. Nah, ilal marafiq wa arjulakum. Ieu mah lain. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Usap lain pagsilu usap. Famsahu matsu usap sareng lamsu. Ayo langsung antol, ayo mah usap, famsahu ngusap marana kabeh, wujuhakum kabeungeut marana kabeh, wa aydiyakum jeung lebu aydikum jeung leungeun marana kabeh datang ka sikut biasa. Nah ieu cara dua doang tayamum mah. Dek junub hadas gede tayamum mah famsahu biwujuhikum wa aydikum. Hadas leutik tetep bae famsahu biwujuhikum wa aydikum. Sakitu bae carana. Kudu niat ibadah mas. Ieu le taneuh tangis beres di dieu taneuh lemas. Kana wadah 2 kali doang cincin buka dek tayamum masih ada. Cincin Kangjeng Nabi Sulaiman. Awas gitu. Lah. Dek sabelah doang nu ieu diantepkeun heulanan. Teu naon? Nawaitu tayammuma. Belum ka diangkat bener teh cara. Beres. Sabelah ieu jang ka dieu. Carana kieu tuh. Tarik ka dieu, puterkeun ka dieu, setu lempengkeun ka dieu. Paskeun ka jempol. Tinggal sabelah deui kan, sabelah deui itu. Sabelah deui. Ieu tinggal ieu doang, dorbataen. Jadi 2 kali pukulan. Tinggal nu ieu doang. Pak. Tempelkeun ka dieu. Set. Tungtung ala tungtung. Puterkeun ka dieu. Set. Paskeun jeung jempol. Geus beres. Sakitu doang tayamum mah kuari mah wudu tayamum kitu keneh. Nek sakaligus 2 teu naon. Ka dieu tah. Plek. Beres. Sakali deui. Kali geus 2 tuh. Nu ieu jeung ieu, nu ieu jeung ieu.
Cakan di tangkal Ambon keur naon nya. Nyaeun. Aya jangan ada uduk bae habak ke dinya. Beres. Eta tayamum. Geus sakit kitulah tayamum mah. Teu kudu kieu, teu kudu. Ieu kalebuan teh tah, kalebuan teh. Lamun tayamum cara dipraktekkeun cara wudu pohara. Asal beres tayamum cak pamajikanna momonon tanaon ieu. Iduh lebu atuh lain sih, jadi ibadah atuh. Ieu ge nu lemes, ieu ge nu lemes. Asal ayaan bae di dieu. Teu kudu dikieutukeun. Tanda ge pam saud dua. Mantak di dieuna dina piki dijelaskeun. Na ieu pamsahu biwujuhikum wa aydikum ma'al mirfaqain biturbataini. Dua pukulan cek bahasa santri mah. Dia dua pukulan teh dua kena teh. Tuh, dua kituan, sakali yang beungeut, sakali di dorbatain ngaranna dua kali ngala, ngan ngalana make dorbu. Dorbu teh dipukulkeun ka dieu. Sanempel-nempelna kitu bae. Lain kudu kieu. Sia. Ye. Tah mangarana lain dorbu atuh kos kitu mangarana. Eta mah nyiuk sama. Eta teh mah bila perlu tah mah nitah batur, make batok adekeun batok. Enggak iurkeun. Abah nu kieu sia nu ngucuran. Abo teu kudu. Dor batai tah kos kitu dor batai teh plak. Adieu. Nah, gitu. Mun kudu belajar ge. Carana kitu tah mun urang teh. Lamun dua, langsung kan ka dieu tuh. Plek. Dia tuh sabelah ka dieu. Beres. Mun sabelah bae mangga ka dieu. Mun deuk sabelah ti dieu heula. Tuh. Ina ulah diantelkeun ieu tah. Tah. Sabelah. Set. Teh. Nu ieu heula tah. Set ka dieu tuh. Jam belah dieu. Beres. Jadi kos kitu tayamum teh mun deuk sabelah carana kos kitu mun dua. Set. Nawaitu tayamum. Beres. Teu kudu ada janggotan gitu. Teu kudu. Lain wudu ieu mah lain. Teh junub kitu, tayamum junub kitu. Geus beres ta junub, bari tayamum. Salat. Cara tadi keneh. Sarua bae. Geus fatayammamu sa'idan thayyiban. Imam Syafi'i mah sa'idan thayyiban teh lebu urang bermadzhab Syafi'i. Lebu teh taneuh. Bata teu bisa urang mah bata. Urang deuk tayamum batu bata meunang di Cisoka. Anu kurang pati asak buatan Cisoka mah. Ngan rada beureum doang ditipu urang. Kabelah dieu keuna kabelah itu mah teu tetep arasak. Kumaha meulungna bae tah mah goreng. Ditutuan ku urang dek. Ayo pakai tayamum teu sah sebab geus dibeuleum. Lain turub mukos kitu mah batu bata. Atau cadas atau wadas kitu tuan kurang pakai tayamum teu sah. Imam Syafi'i mah taneuh bae geus pokona mah. Taneuh saaya-aya nu ditaneuh. Saaya-aya taneuh deuk kunaha bae bentukna hideung. Coklat, cara di Mekah mah atuh kos kitu bentukna kos kitu. Cara di dekat Mesir mah beureum, cara di urang taneuh beureum. Hideung kumaha ayana bae. Tapi mazhab Hanafi mah wadas bisa, batu bisa, kemudian atuh segala rupa bisa. Besi mah teu bisa besi. Mazhab Hanafi mah teu bisa teu ngameunangkeun tayamum ka besi, ieu besi atau ka kayu teu bisa. Kayu mah teu bisa mazhab Hanafi mah. Kayu. Teu bisa besi teu mah Ahmad Hambal bisa atau Maliki. Ka besi dan soidan thayyibat teh Imam Maliki teh besi diasup. Besi gak masalah, mantak di kapal, plak. Maliki, sih ada ulah salah mazhab.
Namun Syafi'i mah teu bisa urang di jero luhur kapal, di luhur kapal tayamum teu bisa cek Malik cek Syafi'i mah lantaran Syafi'i mah kudu mawa lebu bae. Atuh kuari bae cenah urang mawa lebu ka kapal, mun ti bodem sia. Cecak awak kapal teh atau cak naon gara-garana pramugari itu apa? Debu buat apa? Tayamum. Wah, gua lemparin dari atas kapal loh. Kapal mah emang angkot 08. Maka mau lebu sagala tuh meunang atuh. Atuh sendal anu rada jore ge dileungkeun bae sapan urang lembur mah neuk ka Mekah sendalna jorepan. Aduh, teu pas pake naik kapal ibu dak. Kudu gorobag ieu mah jelema. Kudu rapi atuh naik kapal mah. Tah eta mazhab urang mah kudu make lebu bae sedengkeun deuk tayamum mah di mana geus waktu salat. Geus waktu salat eueus cai kakarak tayamum. Teu diinstruksikeun kudu mawa kelebu urang teu kaluhur kapal henteu. Buat datang buat henteu urang ka waktu salat. Teu kudu. Jadi berarti engke bae kumaha di luhur kapal. Luhur kapal. Cek awak kapal. Tibalah kita sekarang waktu salat zuhur, azan. Urang teu kudu eueuh cai pan di ditu, jang isang ese. Tayamum ge eueuh lebu. Nah ieu cek mazhab Syafi'i mah teu kudu salat. Ente teu kudu tayamum salat lihurmatil waqti bae. Di luhur kapal salat lihurmatil waqti berdasarkan mazhab Syafi'i. Bae urang kieu bae bisa di kapal. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Ulah make mustaqbilal Ka'bah nyaho ka Ka'bah nya henteu. Lihurmatil waqti. Allahu akbar. Salat biasa urang sabisa-bisa urang. Lihurmatil waqti ke datang ka Jidah sabaraha kali salat urang di kapal kodoan. Tapi lamun cak pada Maliki mah atuh tayamum bae cek cenah make naon tayamum na eta. Naon nu aya kursi gitu dan naon kursi ka kursi. Akli tapi ka mazhab Maliki, Hanafi mah teu bisa. Hanafi mah sebab Hanafi mah sak kumaha tadi teh ya. Lebu, wadas, kapur, pasir meunang. Batu di atuh beunang ai ka beusi batu meunang. Malik Maliki plek. Sarua bae. Sakumaha tadi praktekna mangan pedah soidan thayyibana Syafi'i mah tetep turoba. Geus urang kaluhur kapal, eueuh turob lihurmatil waqti. Aya batur di kapal tatayamum model kitu, urang tenang bae geus boga ilmu. Ulah sok kabawakeun. Mawas, batur-batur kos kitu. Ai urang kumaha kitu? Sia teu ngajemana sih kemah. Poho. Gawe naon atuh? Saya tak ulang jadi bekal ilmu teh ngeunang datang ke kapal teh tenang geus bae kalem batur salat urang menteu batur tayamum urang menteu boga ilmu teh ngeunah matak Gus Dur mah batur Jumat nya menteu tenang bae malah ngabaso nya nama malah ngabaso Gus Dur mah batur salat Jumat nya nama ngabaso ditanyakeun ku babatur kok enggak salat Jumat urusin kamu aja kenapa ngurusin gua ndek ku badeui. Pokoknya memenangan gua aja walaupun bagaimana cak Gus Dur. Kamu sholat, lapar, saya mau enak. Tekaharti ku kabehan ge kok Gus Dur teu Jumat malah ngabaso, babaturan mah salat Jumat. Beres jana di akhir kakar salat zuhur doang. Ditencerikeun ku kabehan Gus Dur enggak salat Jumat. Horenganan menangannya atuh keur musafir sidik naon salat Jumat. Teh kana mantak siang mondok ulah sakola bae tolol. Kudu dilawan. Nyanana nu sakola ka Mesir, ka Amerika, teu nyahoun bab salat. Atuh ku Gus Dur bade tencerikeun. Aing mah teu salat teh Jumat keur musafir, dek naon salat Jumat, zuhur bae. Kitu, mata ilmu mah tenang, tentrem. Ngan sing ade kaluar ti imahna. Lamun urang kaluar ti imah poe Jumat, ba'da subuh kaluarna jam 7, jam 6, wajib salat Jumat di mana bae. Sing ade tah. Urang di ka Bandung poe Jumat kaluarna jam 6 ta subuh bae pokona mah di jalan kudu eureun milu ka batur salat Jumat mun henteu digenjreng sia. Lamun hayang ulah salat Jumat di jalan kaluar ti imahna ti lemburna memeh salat subuh. Memeh salat subuh mun urang Cikupatnya mah di ka Bandung hayang ulah salat Jumat di jalan. Kaluar tah di Cikupatnya ka mana? Ka Bitung. Di Bitung ngabubur di dinya. Di ka mana? Ka Bandung. Pane mah hayang ulah salat Jumat di jalan. Jadi tenang bae datang ka Bitung ngaba atuh. Ai berangkat di Bitung mah jam 7 biasa.
Ngan eta mah asal kaluar ti imahna ti imah, kaluar ti imahna bae memeh subuh. Lo datang we ka Bitung, atuh biasa dahar heula. Atuh roti bakar 5. Rokok. Berangkat jam 7 tah, engke di jalan teu kudu sholat Jumat. Zohor bae geus. Oh, eta kos kitu rahasiana. Nyata berangkat da memeh subuh qoblal fajri atawa ta subuh. Lamun mantep subuh, awas datang ka Cianjur salat Jumat, eureun wajib salat Jumat. Mun henteu doraka. Jumat eta sing hade. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil. Kangjeng Nabi Adam seluruhna gaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil legana diesian ku 39. Sedengkeun ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anakan. Ngan ari Qabil mah, Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia, di dia di bumi. Cak sariwayat Qabil mah, Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil, ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe, lalaki awewe, lalaki awewe kitu bae tah. Sajodo. Kabeneran. Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijatah. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ki Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka papan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu. Dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis kitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon kitu amperna kurang naik Qabil. Jol we iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis makanan gua. Asup ka jero hatena Bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh. Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh. Nu mulia ulah sok kawin kana jore. Penghinaan engke nu timbul.
tetep mulia mah kudu kanu gelis bae mun kawin kanu jorem mana teuing ke jelema jeung ke kadituna anak incu kobil mah kawinna kanu jore tah eta kan isin tabil cak jurig ya pugu cak jalan teh atuh pugu embung ieu ge eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh dedeheun ka Ki Habil ka adi sia nu mentek dikawinkeun kudu ka kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo apa ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo pugu ye ge cak Kobil teh aing tetep bae embung kajian kumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Kobil ubah abah bae ieu nu bener ieu utar atur nikah ieu ari kitu instruksi tu Gusti Allah asal teu adil ieu kos kieu ieu manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis tak ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Kobil ulah kitu aing mah jaan dek kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah darah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ieu kajen kukumaha ge lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangka warah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikubaya duaan teh sok nyarekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayu zawja Qabila labuda ukhtabil wa zawja Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin ka labuda dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajian kukumaha kula mah embung kajian kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak aya sakituan ge hukum Allah geus ditentang cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh saeutikan keneh jelema teh atuh mantak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam henteu tanggeus mulai henteu nurut ya Allah terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil iya mah kajian kukumaha kudu selesaikan masalah ya selesaikan ieu lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang ini banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu tak eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal aing moal kajian gua tetep bae teu hayang aing mah aja geus kieu kumaha kajian kukumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwong kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah
sapopoe teh sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget ka nu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kebal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang yang tidak itu udah tahu. Ya Allah, eta kos gitu. Yes, nyen korban gua mah. Nyen korban. Naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil? Ulama supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo. Kira kumpulkeun. Maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah. Cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana. Engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit. Seuneu. Set engke ngalahap anu ditarima. Mun anu maneh Qabil ditarima beak engke garing dihakan seuneu. Dilentab seuneu. Lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak seuneu kitu bae. Oke, ceknya jadi guys. Ya, dikumpulkan punya harta-harta hasil tatanian. Dikumpulkan anak hasil tani mun pare nu pangjore. Nu dikorbankeun teh. Lamun gandrung anu geus pangjore. Korma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook punyana jang ditumpuk-tumpuk harta. Jore ari akal Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipantian kunyana ieu nu jang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna wang lintuhna jadi beda karakterna. Ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae. Ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae. Sia cek urang Cikupa. Ta eta kos kitu kayana. Teden bek. Teu kebal langsung turun seuneu. Neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentab ka jeung kumaha ge pasti nu aing mun aing nu dilentab berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing kitu dilentab berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentab embe plek ceret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentab ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana tah cicing bae Qabil teh gas ulah loba omong cak Qabil teh abah guari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta. Eger ka Mekah mah. Isi rek naon tuh di dieu. Mana naon kula mah. Padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing. Jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun. Eger ka Mekah ditungguan nya nungguan abah na ka Mekah. Tah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah. Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna. Jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil. Ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi, kamari musyrikin, munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi. Ulah kaget Muhammad, munafik teu iman ka anjeun, musyrikin. Nah, musuhan ka anjeun.
kapirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan apaan aing teu diturut aya kitu mah aya dongeng-dongengna tah Kangjeng Nabi Isa ge teu diturut jaheueuh tuh Kangjeng Nabi Adam ge teu diturut jaheueuh atuh komo aing abeh kitu entek tenang Kangjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab ni Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil makibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarima na ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana yang diterima kurban aing henteu ge atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna lah kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogor mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae geus diagag-agag bae geus dikieu-kieu bae leungeun cak Habil cak adinaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma lain basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basatta yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kaburuh ka kula ma ana bibasiti yadiya ilaik kuring memual kudu males uluran tangan kula memual nyabok ka kakak
kulama moal ngabunuh di setik terbersit di jero hate hayang ngabunuh setik hayang males kakak ngabunuh kulama da cicing bae kakak nampilih kulama cicing bae kakak dek jawab kulama cicing bae pokokna mah kulama moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar. Cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap kakak teh ke bakal balik ke akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabu'a sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mah mangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran kakang jeung Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cakang jeung Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheuh nya nyana ge ngan eleh wae gelutna kulantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males eta dumadak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah dumadak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun balik ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mah sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sakadarna wah ini teu bisa diomong ku kumaha masya Allah. Tak gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu kusabab dikumahakeun bingung dijotos beusi teu bae digebug beusi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kangjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuh ngan bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuh sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseueun amat cak iblis teh atuh kumaha aja can urang anu dibunuh Japan ieu manusia kakara ge urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek dareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut di bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blak kana huluna oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis. Masya Allah tuh gitulah Qabil teh oh jaheuh babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus
Saya kuliah ngabunuh nangis saya dosen iblis. Langsung baik nurutan iblis. Jadi diperagakan ku iblis cara ngabunuhna. Mantak cekel, tujahkeun, langsung liak nyokot batu nu gede, diangkat ku Qabil, gejretkeun kana huluna, gua jret, gitu. Syariat, masya Allah. Gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'ul zalimin. Nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka Qabil nafsahu kana nafsu naqatslahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus paeh ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus pae kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep punyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah dedeh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran dedeh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen ku kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba wallahu a'lam